Hai Baraya Sunda, wilujeng sonten, wilujeng siang ka sonten, maksudnya aya ayeuna pasar. Sim guring aya di tempat nyamina saung pangririhan. Ieu saung anyar pisan nya ayana di Kampung Paciwilan, perbatasan Kampung Paciwilan sareng Cisurian. Ayeuna tempatna enakeun nya. Dia saung pangririhan bilihna aya anu sok sepor ngalangkungan saung ieu tempatna enakeun tiis sok diangge mejeng utamina lamun sonten nya sisi pasisianana seueur sawah dikurulingan ku sawah aya ningali di belah wetan aya gunung nya di belah kulon gunung tapi gunungna kahalangan ku awan. Babak kemarin terus para roek ya awas motor ya jadi pesantren oge pesantren lagi perbatasan antara Paciwilan sareng Cisurian bilihna aya anu bade pesantren ka dieu mangga enakeun tempatna mendukung pisan utamina anu emang resep tempat anu tiis ieu ameng sabari ngasup nyari di dieu Masya Allah barakallah ya isong panirihan nu juga kalau nuju arah meng Nuniis ini namanya Nuniis jadi recommended lamun bilih naya caket orang caket ka dieu hoyong ningali hoyong niis mangga biasa wae calik ieu. Tuh nuhun sadayana Baraya Sunda. Assalamualaikum.